teka kontrol, hamil, geus dipencit aya anakan, galu anakna bari mani badag, lebar ya. Wadakatul janini sarang ari mencit janin eta hasilatun geus hasil alias sah bidakati umihi ku mencit indungna ieu janin. Jadi lamun aya hayawan geus dipencit tur geus dipastikeun paeh sabada dipencit tuluy dibelek beteungna pas di jerona aya anakan tah palayuh taju litadkiyatihi teu dipika butuh pikeun mencit deui eta anakna. In wujida mayitan lamun ditemukeun ieu si janin anak hayawan modelkeun anak sapi tina jero beteungna pas dibijilkeun teh ternyata geus paeh. Tah eta anak sapi nu tina jero beuteung halal teu kudu dipencit deui. Au fihi hayatun ghairu mustaqiratin atawa eta si janin teh si anak sapi contona pas dibijilkeun tina jero beuteung indungna masih keneh hirup tapi hirupna ghair mustaqirrah alias hayat mustamirrah alias eta si hayawan teh mun usik geus teu karep sorangan, mun nyora geus teu karep sorangan, mun kiceupna ge geus teu karep sorangan, hartina usikna usik sakarat, harkat madbuhah. Sarua eta ge teu kudu dipencit deui. Eta anak sapi tina jero beuteung indungna halal, kenging dituang. Allahumma illa ayyujada hayyan bihayatin mustaqirrah, kecuali lamun ditemukeun eta janin alias anak sapi contona tina jero beuteung indungna geus dibelek dikaluarkeun ternyata masih keneh hirup, hirupna hayat mustaqirrah. Hartina eta anak sapi teh pas dibijilkeun teh masih keneh nyora karepna sorangan, terus usik karepna sorangan, terus kiceupna ge karepna sorangan. Komo lamun kanyat nangtung heula mah tah pas ditemukeun teh hayatna masih hayat mustaqirrah ba'da khurujihi sabada dikaluarkeun eta si anak sapi teh min batni umihi tina jero beuteung indungna. Tah lamun aya keneh hayat mustaqirrah mah payudzakka hina idin, mangka eta si anak sapi kudu dipencit bae sakumaha mencit menurut aturan syar'i. Mugia manfaat. Wallahu a'lam bissawab.